Assalamualaikum ce. Jangan cebongnya iya. Pasti mah. Anjakan ngonten hari Nah, ngonten. deui mah handar eta. Keur nelpon jeung cebonge. Nganten nyambung wae geus mah kacau. Teu nyambungnya. Heeh. Gedean volumena teh. Geus full ieu teh. Geus full. Ngonten jeung mah lieur. Menanyakan obat nyeri sirah kudu ku tutut. Nanyakan obat nyeri sampean kudu ku harmis. Geus canggih aya obrolkeun. Rambung aja mah. Kayaknya nyasar ngonten di nya jeung cebonge. Kajian teh bonge ge lah. Ngahibur aja mah alus. Geus Geus we. can eta Cece. Kitu lanya ya madam sangat ngobrol. Yuk, Ya pisan cara nyambung eta mah keur. Assalamualaikum. Kumaha madam? Lain nelpon jeung Sabia deh. Cece cebonge ngan teu nyambung wae. Kunaon cenah si Cece? Nanyakeun obat nyeri sirah kudu ku harmis. Nanyakeun obat nyeri sampean kudu ku tutut. Alah